Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Musuh Warisan Karya Tileksa. Hanya teh ngincak bagian ka-34 parawargi sadaya teh karawasnya. Nyerelek waktu saina parantos ngincak bagian ka-34. Atuh Mang Jaya ngahaturkeun nuhun mugi-mugi ieu acara tiasa ngagemakeun. Di studio Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Upamiti lepat dongeng teh parantos dugi kanalika si Burhan nuju tarung sareng Mang Rodanya. Ari urusan Supala mah sareng si Gelap biasa damai namun Mang Roda sareng si Burhan kalah katarung. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun. Harita para mitra si Burhan tuluy nyarita. Wah, aing malin hayang ngaboh. Naing mah Ronda hayang ampun ngilung aing teh eungap. Cek si Burhan bari babadug hayang hudang. Tapi kumang Roda ditunyel dadana make tuur bari didedetkeun pok nyarita. Aing malin Roda si aing mah hansip. Biasa aja. Cek Mang Roda bari siuk cabrot beungeut Burhan diperak-pak. Kupanonyok anu ngaburul pasusul-susul. Tapi tina kaleulewihi naku kanyeri Burhan kalah kajadi kuat. Gibeg Burhan babadug bari peureup nyurubuh ngajul gado Mang Roda. Mang Roda ngereungkeun tonyokanana bari ngagiwarkeun sirahna. Lantaran hatena teu mikeun lamun gadona diajul ku Burhan. Plos panarajang Burhan ngeplos, tapi lumayan aya kesempatan keur hudang. Bareng jeung ngeplosna peureup gibeg Burhan babadug tonggong Mang Roda ku tuur. Atuh Mang Roda meuni ngabangkieun. Sabuat kitu ditamahan ku panonyok anu nanggal kana tak-tak Mang Roda. Cengkang plak Mang Roda nangkarak bengkak. Korejat Burhan hudang jurung kunung ngangkat sukuna. Maksudna rek ngajejek dada Mang Roda. Seakep ku Mang Roda ditewak terus dibantingkeun sakaligus. Koleang bru Burhan rubuh korejat Mang Roda hudang. Tapi Burhan geus ngorejat hudang deui pipi rada kreuneuk lantaran tisusut kana batu. Burhan boga niat rek ngagunakeun tanaga batin ku tonakun anu tohaga. Nyata jurus si gunung bitu tapi taya pisan kasempatan lantaran gerakanana terus-terusan kadasek ku Mang Roda. Jadi kapaksangan saukur ngagunakeun tanaga wajar, kitu deui Mang Roda teu bisa ngagunakeun pangabisana nu jadi anelan lantaran taya kasempatan malah harita oge barang duanana geus narangtung deui. Teu aya waktu anu lowong. Seak Burhan rajang ku peureupna nu buleud nu diarah irung Mang Roda. Nurutkeun itungan Burhan mah tangtu Mang Roda can bisa ngawasa kasaimbangan badan lantaran kakara hudang tas kibeubeut teh. Tapi itung-itungan Burhan salah. Sabab Mang Roda ge panonna mah seukeut pisan peureub Burhan anu ngabresur ngala irung teh gancang dipapag ku peureub deui. Duanana sarua buleudna, sarua teasna, sarua tarikna, siuk beladung karak dua peureub diadu. Sora ramo meuni ngadrekdak jiga rumuk. Cengkang duanana malu nurus salengka. Tanaga saimbang duanana sarua dijayana. Tapi Burhan ngarasa panasaran manehna hayang ngadu tanaga sakali deui kalayan teu micieun waktu. Serog maju salengka. Kuda-kuda leuwih kuat batang tadi cek itungan Burhan. Seret ngumpulkeun tanaga dina leungeun katuhu. Surudut ditotongkeun ngala dada Mang Roda. Sangkan Burhan ku Mang Roda bakal diadukeun para mitra ku peureub. Diaduan ku peureub tapi Mang Roda geus bisa maca gerakan Burhan. Gancang manehna ganti siasat. Tadi mah diadekeun soteh eueuh waktu pikeun ngejat atawa malik nyerang. Tapi sabenerna ngan untung-untungan tadi oge. Ngan tetela untung sabab tanagana saimbang jeung Burhan. Ari ayeuna lain peureub Burhan anu nyurudu teh diantep sina deukeut heula. Barang geus ampir keuna kilek Mang Roda ngagiwarkeun dada saeutik. Ari leungeun katuhu dipake nungkup peureub Burhan blesur. Siuk krep. Terus dikebeul jiga budak nungkup jangkrik. Seak ditarik satakar tanaga, kalayang Burhan ngalayang. Awakna ngangkang kuda-kuda cungakang, terus ngageblag nang karak bengkang. Keur mah eukeur kabawa ku tanagana sorangan, katurug-turug dipapageun ku Mang Roda. Atuh datangna kana taneuh teh meuni ngagebut lir nangka asak, korejat Burhan hudang. Tapi karek ngajungjung bujurna, seak cekok bobokong ditajong ku Mang Roda. Kubrag Burhan rubuh deui. Mang Roda asa meunang Burhan teu dibere kesempatan. Serepet Mang Roda ngalugas bedog hiuk gila. Bedog anu seukeut teh katojo ku cahaya panonpoe.
katempona matak paur. Siut nyirorot kahanap rek migas beung Burhan. Tapi siut belentrang koleang pluk bedog Mang Roda harita teh para mitra sadaya rag-rag. Atuh begah teh Mang Roda asa aya nubu lantaran ngarasa handeueul segede gunung pedah niatna gagal. Sajabat kitu ngarasa kaget pedah aya jalma nu ngahalangan maksudna. Ret Mang Roda ngareret kabulah kenca. Barang breh teteh lagi gireun Mang Roda geus ngabedega Supala jeung si gelap. Atuh Mang Roda meuni colohok nu mangkadu sajongjongan mah Mang Roda ngahuleng. Hatena ngarasa bingung. Jeung teu ngarti kana eta kajadian, nempok kitu Supala surti, pok Supala nyarita leuleui pisan. Mang Roda ulah diteruskeun darung teh Mang, sok canak deui bedog. Teras ampihkeun kana sarangkana. Cek Supala bari nunjuk kana bedog Mang Roda nu ngagoler. Tapi Mang Roda teu ngagugu kalah kapok nanya ka Supala, nyarita rada nyereng semudut teu panuju ka Supala. Kumaha ieu teh? Bila aku jang Supala rek kabawa lieur ku musuh. Gunakeun ieu teh jang, uteuk teh. Artina atuh jauh-jauh disusul belaan ngasruk-ngasruk leuweung. Ari geus ampir modar di halangan. Cek Mang Roda bari neuteup ka Supala. Malah ret ka si gelap. Terus dipelong salila-lila, tapi boh Supala boh si gelap teu ieuh kapangaruhan. Duanana kalah ka imut ngandung harti, teu lila pok Supala ngajawab. Mang Roda, musuh Mang Roda teh Burhan lain Citrasena. Da kulantaran kitu eureunkeun heula tarung Mamang. Jawab Supala bari imut. Mang nyaho ieu manggeluk teh ngaran si Burhan. Mang lain si Citrasena tapi tetep we musuh urang, sabab teu aya deui mangkeluk anu maledog ku peso ka ujang teh. Badak wajar lamun kumang dipodaran ke naon salahna tuh. Naon buktina Mang? Laun Mang Roda wani nyebut kitu, kudu bisa nemongkeun buktina. Cik mana buktina Mang? Supala pura-pura can nyaho atuh Mang Roda ngajawab nyarita semu jengkel. Oh, bet ujang hararese pisan. Ieu Mang keluk nu ngaku-ngaku bohong ngaran si Burhan. Geus balaga ka Mang. Yen ngabongohan maledog ku peso teh manehna. Sakitu buktina teh? Nya syukur atuh ari kitu mah. Tapi ari tarung mah tetep teu bisa dieureunkeun Mang. Ari tarung teu bisa dieureunkeun lantaran Burhan teh lain musuh urang. Manehna ngabongohan ka kuring tina bakating kunyaah ka sobat guruna nyaeta. Hartina mah eta teh lain mangrupa kalakuan goreng. Tapi hiji tanda yen manehna jalma anu salilana satya jeung satuhu sarta bumela ka guru. Karek ngabelaan salat, karek ngabelaan sobat guruna, tangtu manehna bakal ngetoh pati jiwa raga pikeun ngabelaan anu jadi guruna. Tah kulantaran kitu geus anggap eueuh eta kajadian teh mah. Kasalahan Burhan ku kuring dihampura. Tah arti Mang Roda, cek Supala bari melong ka Mang Roda. Terus ngareret ka Burhan anu harita keur colohok bengong. Hatena pinuh ku rupa-rupa pertanyaan tapi teu wani boh ka Supala boh ka si gelap. Gawenangan rutret baik kaduaan, ari Mang Roda pok nyarita deui. Ari ngarti mah henteu Mang Tijang lantaran di henteu-henteu oge tetep lieur. Tapi kulantaran jalma nu boga dosa ku ujang geus dihampura, kapaksa Mang teh moal neruskeun tarung. Kan ku aya Mang eureun tarung teh lain hartina Mang hampura ka musuh, tapi samata-mata ngagugu kanu jadi guru, jeung kanu jadi dunungan. Peun ngan sakitu Mang mah, peun gede. Pokona mah cek Mang Roda bari koloyong ngadeuketan pedogna nu ngagoler. Kop dicokot terus diasupkeun kana sarangkana, geus kitu ret ka Burhan sarta pok nyarita. Burhan, dedela euy. Poe mah anjeun teh alus milik. Malakal maut anu geus ngelol ngalalap deui euy. Tapi ngeunah jeung ngeunah eon ieu mah euy. Sabab untung di anjeun mentegeg di dewek. Atawa ceuk barudak ayeuna mah sosial cenah. Sok aya di anjeun sial aya di dewek. Cek Mang Roda bari terus ngabalieur. Koloyong ngajauhan Supala teu lila gek diuk dina batu. Terus nanggoy gado jiga nu bingung sigana teh hoream nyarita. Ari Supala jeung si gelap katut Burhan meuni colohok. Tapi teu lila pok Supala nyarita rada tarik lantaran Mang Roda jauh. Mang Roda, sabenerna Mang Roda teh sia jeung teu kudu boga rasa mentegeg deui. Malah sabalikna Mang Roda kudu ngucap syukur lantaran teu tulus jadi algojo. Ari tukang maehan teh apaan teu hade, malah kudu nanggung dosana. Arina Mang Roda teu tulus maehan, eta hiji kauntungan anu macak ulah kitu Mang, di urang ngariung di dieu.
Supala para mitra bari ngagupayan ka Mang Roda. Tapi Mang Roda tengah gugu malah tengah reret-reret acan. Pok si gelap nyiru nyarita. Bener Jang Roda. Udang ulah boga pikiran kitu iap ka dieu urang ngobrol bari ngariung mending oge. Perkara teh tulus maehan mah ulah dipikiran. Malah kudu nganuhunkeun ka Gusti Allah nu Maha Kawasa. Cek si gelap bari neuteuk Mang Roda. Barang tamat si gelap nyarita gebeg Mang Roda ngarenyar. Ret ka si gelap terus melong menilaleb sarta pok ngomong jeroning hatena. Ai kakarang adengeun nagasuni nyebut Gusti Allah nu Maha Kawasa. Eling gitu. Nadi papadahan ku Supala coba sadar sorangan. Tapi asa teu percaya aing mah jelema geus setengah edan kitu atuh. Pikiran nya hirup teh ye. Tapi cing arek disambeulkeun lah. Cik Mang Roda bari jung nangtung. Terus lempang lalaunan. Ngadeuketan deui ka Supala jeung ka si gelap. Sanggeus tepi pok Mang Roda nyarita. Nagasuni? Anjeun tadi nyarita teh. Isi salah denge dewek teh ye. Cik Mang Roda tetep we neuteuk nyaritakan Nagasuni atawa ka si gelap mah manehna teh teu nemongkeun deuleuy hatena. Para mitra sadaya Mang Roda teh si gelap pok nyarita. Bener Mang Jang Roda. Nah aya naon gitu. Keke heula tong wakan nanya ka kuring. Tapi jawab heula ya pertanyaan kuring satungtung ditanya mah. Iya ari ieu saha ieu? Cik Mang Roda bari nepak dadana. Pok si gelap nyarita. Eta teh Jang Roda ngaranna teh. Oh bener, ari eta? Cek Mang Roda nunjuk ka Supala. Si gelap teu bodoh gancang ngajawab kalawan sabar. Eta Jang Supala guru Jang Roda jeung dunungan Jang Roda. Oh bener alus. Lamun kitu mah anjeun teh waras, tapi kuring can ngarasa puas hate ieu. Hiji jalma kakara bisa disebut waras, salamun masih keneh inget kana dirina. Cik jawab deui, ari ngaranna anjeun saha? Ari ngaran Emang. Ngaran Emang Nagasuni. Cek si gelap rada asa-asa hampir we kacaletot omong. Mang Roda jadi curiga. Nah, rek nyebutkeun ngaran meuni jiga nu hese. Masalah pasti ngabohong sia. Kapaksa anjeun rek ditanya sia ku kuring ye. Saha anak anjeun nu di Cihaur? Jeung tukang naon sia pagaweanana? Cik Mang Roda bari ngahuleng ka si gelap. Barang ngadenge pertanyaan Mang Roda kitu leng si gelap ngahuleng. Lantaran da memang teu nyaho atuh. Nempo si gelap ngahuleng Mang Roda nyerenge Supala colohok. Ari Burhan mending ngarenjang. Jep sakedapan mah jempe taya nu nyarita. Sarerea kabawakeun ngahuleng ku si gelap. Sedeng si gelap bari ngajanteng teh ngomong jero hatena. Wah, Dede lah taliti si Roda deh. Hai kalakuan anak polos tapi memang jujur. Tinyak tanuk nak kunci lemah terbuka. Kapaksa aing kudu buka kartu. Tapi tangtu bakal ngajadikeun si Burhan bengong ya. Tapi bila teng numput inu caang meang bisa jadi cek gerentas hati si gelap terus manehna nusap beungeut sarta pok nyarita ka Mang Roda. Jang Roda, taksiran ujang teh memang teu nyalahan. Mang rumasa ngabohong. Mang memang lain Nagasuni. Malah Mang teu nyaho kana rupa-rupana acan ka si Nagasuni teh. Boro-boro kana turunanana atawa nini akina. Palebah dieu Mang marumasa ngabohong. Muga ku Jang Roda dihampura. Cek si gelap bari netep ka Mang Roda. Cakakak Mang Roda siri. Toh, bisa ngabohong ka si Roda maju. Ku kuring dihampura ari geus ngaku salah mah. Lantaran kuring di barang anjeun nyebut-nyebut Gusti Allah geus curiga. Sebab nu ngaran Nagasuni boro-boro inget ka palebah dinya. Nyebut jenengan ge teu bisaeun jiga nawa. Atau memang teu nyahoan meureun. Matak ngadenge caritaan anjeun mah kuring rada ngarenyak. Sajabat kitu, si Nagasuni mah nyarita teu bisa leuleuy. Salilana kasar jeung sesendak. Taina kuring rek nanya ieu, lamun anjeun lain Nagasuni, saha ngaran anjeun? Urang mana? Reka mana? Tas di mana? Sok jawab. Cik Mang Roda bari lajag lejeg teu daek cicing.
lengan kenca nulak cangkeng anu katuhu pepeta jika nu keur nyarekan. Tapi nempo kalakuan Mang Roda kitu si gelap tetep bae tenang. Ari supala ngajanteng bari imut. Dua leungeun nangkeup harigu bari ngadagoan jawaban si gelap. Ngan Burhan anu harita kaciri teu weleh tenang. Dina pipikiranana ngagulung rupa-rupa pertanyaan. Burhan teu weleh rutret sakapun ka Mang Roda, sakapun ka si gelap, terus ka supala. Dadana kaciri turu naik, jajantung ngadak-ngadak ratug tutunggulan. Kulit beungeut kaciri rada pias, tapi can wani nyarita. Manin hayang nyaho heula kumaha tungtungna obrolan Mang Roda jeung si gelap. Tekung si lila pok si gelap ngajawab. Yang Roda nuhun pisan namun kasalahan Mang dihampura. Sarta kasalahan Yang Roda kumang ge insyaallah dihampura ujan. Reg si gelap eureun nyaritana. Lantaran diselang ku Mang Roda bangun teu sabar. Har naon kasalahan kuring ha? Teu kudu dihampura kuring mah lantaran teu masa boga salah. Sis, ulah nyarita kitu Yang Roda. Apa ujang teh loba pisan ngalakukeun kasalahan? Malahnya bisa nepikeun ka kajadian tiga apa gara-gara kasalahan ujang. Sabab penting kamari penting tadi maksud Mang teh. Mang teh keur lempang tenang-tenang dipegat ku ujang. Terus ujang nyentak di bubugu, malah nyangka ka Mang rek ngadonyeun kaributan. Terus ku Mang dijawab, yen Mang teh boga niat jahat. Tapi ujang teu percaya. Malah tibatan percaya kala kanang tang tarung pan di lapangan. Tah lamun harita ujang taliti, moal aya kajadian kieu. Sakitu kasalahan ujang teh. Tapi ari pikeun Mang mah moal dijadikeun pasualan. Hampura wae ujang. Sok sanajan ujang teu ngaku salah ge, teu menta dihampura, tetep dihampura pisan ku Mang. Kahardi Yang Roda. Oh nya heuh kahar si ari kitu mah tuh. Tapi gue salah perkara hampura jeung perkara kesalahan mah. Ain mah jawabnya pertanyaan kuring tadi. Sok buru-buru ye. Kesalahan ten ngadaguan teh. Iyo Jang. Ari perkara ngaran mah Mang deh. Haik ngasuh heula Mang teh capek ngobrol deh. Teu puguh sok atuh ngasuh heula kadinya. Tuh, ramita. Yo Mang Roda ge nitah ngaso, sarua jeung nitah ngaso ka Bang Jaya yo. Ngaso heula ngaso. Tak terus nasi Roda nyarita deui. Sok anu tuluy kau nyarita teh. Ngaso apaan mujeuna? Kieu Yang Roda, ai perkara ngaran mah wayahna. Mang moal bisa nerangkeun kulantaran kitu. Mang teh rek minta kariduan ujang we sangkan ujang teu maksana nyangaran ka Mang. Lamun Yang Roda bisa ngabulkeun pamenta Mang, insyaallah Mang bakal sadia ngorbankeun tanaga pikeun ngabantu kasusah Yang Roda. Lamun ujang boga kasusah, lamun Yang Roda boga musuh, Mang sadia pikeun ngabantu ka ujang. Asal ujang ulah tatanya deui kitu dah. Seksi gelap bari neuteup ka Mang Roda, leng Mang Roda ngahuleng, pipikiranna bingung bea karep. Mang Roda ngarasa kaget nu taya hinggana, lantaran banget teu ngarti kana kahayangna si gelap. Tapi kulantaran Mang Roda nempo sikap supala, nu bangun tenang pisan akhirna Mang Roda bisa ngadalikeun perasaan. Hatena gili grek nurut kana kahayang si gelap. Tapi lain pedah narima bantuan ti si gelap, imah bakatin ku hormat ka supala. Ok Mang Roda nyarita ka si gelap. Nyari kahayang anjeun kitu mah teu naon-naon. Tapi kuring mah nedungan kahayang anjeun teh lain pedah rek ngabantuan. Lain rek dibantuan lamun aya kasusah, tapi bener-bener ikhlas, ridho, cerik putih celak herang ceuk peribasana. Bijil tina ati sanubari, kalawan teu ngarep-ngarep pamulang terima ti anjeun. Jadi sanajan anjeun teu boga kasanggupan rek bantuan ka kuring oge, ari memang kudu kitu mah. Tangtu kahayang anjeun teh bakal ditedunan ku kuring. Tapi ari nanyakeun perkara sejen mah meunang meureunnya. Namun hang ari perkara sejen mah sok nanyakeun asal ulah ngaran kitu da ujang. Ari eta taeun itu si Burhan tuh, saha manehna? Na murid anjeun, anak buah anjeun atawa anak anjeun? Cek Mang Roda bari nunjuk ka Burhan. Si gelap ret ngareret ka Burhan tapi can waka ngajawab.
Hate Burhan anu titata di geus tagibur beuki rongka. Komo barang ditetep ku si gelap mah jajantung meni ratung, tapi tetep Burhan can wani nyarita. Teu lila pok si gelap ngajawab. Yang roda. Burhan teh anak emang ujang. Hah? Anak emang? Cek Burhan bari melong ka si gelap. Bibirna sacara teu sadar geus nanya ka si gelap tina bakat tingku kaget. Sedengkeun hatena can wakahayang nyarita. Ari Mang Roda ngadenge jawaban si gelap teh teu ngarasa kaget. Tapi nempo tingkah pola Burhan anu mata kaget. Lantaran ari si gelap ngaku anak ka Burhan, tapi Burhan jiga nu kaget ngadenge pangakuan si gelap. Pok Mang Roda nanya ka Burhan. Burhan, naon sia kala kajolok ha? Ari jelema teh bapa anjeun atawa lain? Sok jawab sia ngarapuku. Matak liur kalakuan teh penyakit liur dewek geus ampir cager jadi karugag deui ieu kieu mah ye. Cek Mang Roda bari mureleng ka si Burhan. Pok si Burhan ngajawab lain bapa kuring. Ieu mah Mang Naga bapana Citrasena, jawab Burhan tegas. Panon molotot ka Mang Roda. Mang Roda meuni colohok ngadenge jawaban Burhan, malah supaya ge teu ngartieun. Sedengkeun si gelap kaciri jiga haneueu ngadenge jawaban Burhan. Tapi teu ponok pangharepan. Bari neuteup ka Burhan pok si gelap ngomong jero hatena. Jadi panjang bingung jalamun dieu mah ye. Namun diandep lila-lila macam tu bakal goreng balukarna. Terkadang bakal nimbulkeun salah paham. Sarta bakal jadi bibis rurujit. Pikeun nyegah salah teu. Pikeun nyegah sangkan eueuh korban dina pertarungan. Leuwih hade aing mah terus terang we. Ceuk garentos hati si gelap. Terus ngareret ka Mang Roda maksud marek nyarita tapi kapiheulaan manten ku Mang Roda. Cedela di dunia teh loba keneh mata clear kana hulu ya. Hiji bapa ngaku ka anak teu ngaku ka bapa. Burhan rek ditiga sebeuheungna ditulungan ku babana. Burhan teu ngaku bapa kanu nulunganana. Burhan nyebutkeun naga suni ka bapana, tapi bapana memang lain naga suni. Lamun dipikiran mah bisa bot dah kudu teh. Kisilah. Nu teu boga ngaran saha atuh aja di sabenerna jeung saha teh Burhan teh. Uring mah kapaksa ngalangarjang jebongan mata kieu kana hulu ye. Kudu diubaran hulu uring ye. Cek si Roda para mitra sadaya. Yang Roda ulah waka nafsu jang. Ayeuna mah memang kumangge kaharti kitu dah. Kaharti kumangge. Naon-naon nu dicaritakeun ku Jang Roda teh. Tapi kulantaran kitu mang boga niat rek balaka ka sarea. Mang rek nemongkeun saha diri mang nu sabenerna. Tapi lamun aya naon-naon ulah gugu. Mang mah ngenta panyaksi we ti Jang Roda. Benta panyaksi ti sa Jang Supala jeung Jang Roda kumaha sanggup? Cek si gelap bari ngareret ka Supala terus ka Mang Roda. Pok Supala ngajawab. Sanggem paman. Mangga geura saurkeun ulah asa-asa. Kuring ge sanggup jadi saksi mah sok geura terangkeun ngarah lieur kuring ge buru-buru cager. Cek Mang Roda ngagarwan sirah. Nuhun atuh nuhun pisan. Daina kumaha Burhan? Cek gelap si gelap bari ngareret ka si Burhan. Pok si Burhan nyarita tatag pisan. Mang Naga, kuring ge sanyana mah geus ngarasa lieur ieu. Kitu tadi keneh. Lantaran segala rupa obrolan Mang Naga jeung si Roda teu mata kaharti ku akal kuring. Tak lantaran kitu sok geura terangkeun nu sabenerna, ulah sok disebut salindung. Jawab si Burhan bari mureleng ka si gelap. Kurang terangkeun ari kitu mah. Ari ngaran Mang desanya nama Permana. Maksud kedatangan Mang kadieu rek nyangan musuh Mang nu katelah si Petra. Nurutkeun katerangan ti Burhan, si Petra teh geus ganti ngaran jadi si Gunuy. Tah lantaran sirahna Gunuy teu boga buku. Tangaran Mang teh ayeuna ge geus jarang nu apaleun lantaran disangkana ku balarea Mang teh geus bae. Lantaran kitu Mang make ngaran si gelap. Eta teh ngaran lalandihan si Petra, kitu nu sabenerna mah kajadian teh. Cek si gelap para mitra bari ngareret kanu tiluan. Unggal beungeut ditutup hiji-hiji atuh kebeg Burhan ngarenjag sarta pok nyarita tarik naker.
Hah? Jadi anjeun teh si gelap? Setan tukang tipu sia? Burhan para mitra nyarita kitu teh huntuna bari ka karawat nahan amarah. Panoan burahai beureum, beungeut anu tadi pias jadi geuneuk lir beusi atah beulun. Nafsu ngagedur amarah teu kawadahan. Hate ngarasa katipu ku si gelap, ti jero mah ngagugulung picaritaeun hayang nyarekan lak-lak dasar ka si gelap. Tapi kali nih ku amarah mulai lumayan. Nu akhirna ngan saukur kekerot bari ngahegak lir napas kuda. Supala jeung Mang Roda teu bisa nyarita gawe nengan saukur silih reret. Masing-masing hatena kebak ku pertanyaan. Sirah Mang Roda nu geus lieur tita tadi teh jadi namahan berat. Ngan si gelap nu kaciri tenang teh malah pok nyarita. Ujang, naon dasarna Ujang nyebut tukang tipu ka Mang. Ulah waka kajurung ku nafsu kasep. Pikiran heula sing lantip, lamun nyarita sing asak sasar, ngarah teu goreng tungtungna. Ari ceuk Mang masa teu rumasa nipu ka Ujang. Lantaran Mang teh teu ngaku-ngaku boga ngaran naga suni. Tapi Ujang sorangan nu geus nyangka naga suni kapun Mang. Tak sakitu. Nu madak Mang mah teu rumasa nipu ka Ujang teh. Cek si gelap bari neuteup ka Burhan. Ari Burhan barang ngadenget caritaan si gelap kalaka beuki ngagedur nafsuna pok nyarita. Gelap, 1000 kali anjeun teu rumasa nipu, aing tetep ngarasa katipu ku anjeun. Tapi geus tong dipapanyangkeun perkara eta. Sanajan aing ngarasa katipu, tapi aing ngarasa untung. Lantaran geus bisa tepung jeung manusia nu memang keur diteangan. Sataun lilana, aing ngider-ngider jagat neangan anjeun. Ayeuna patepung pisan di dieu, tangtu ku aing bakal dipapag kalawan kabungahan. Hayo, maju sia gelap. Nah, rek ngabagiakeun teh kalakan itah maju. Ulah kitu jaluk, ya kurang pacare maleungeun kalawan kabungahan. Ulah pacare maleungeun dina pakalangan tarung. Yap ka dieu kasep anak bapa, yap ka dieu. Setan sia. Montong loba bacot sia gelap. Hayang ngahajan ngider neangan anjeun. Nu dimaksud hayang nukel jangga anjeun. Yeuh si Burhan murid tunggal si Gunul. Nu bakal nyangkalak anjeun. Yeuh si Burhan anu bakal babakti kanu jadi guru. Sok maju sia gelap. Si Burhan bari serepet nyabut bedog. Sileng seak narajang ku bedog mabad suku si gelap. Palantung si gelap ngajaul kaluhur ngingkahan panarajang Burhan. Kawas bedog nyabat angin. Si gelap bari luncat masih keneh sempet nyarita sora tetep tenang teu jiga ripuh. Sabar heula Ujang sabar. Tarung mah gampang. Sok asupkeun eta bedog. Ulah dilagar kitu bisi matak cilaka. Ceuk si gelap celeh nincak deui lemah. Gancang dipapag ku sabetan bedog Burhan. Siuk kurilap bedog ngabelesur ngancam beuheung si gelap. Lep si belak si gelap ngelok plos. Bedog nyabat angin. Ari Mang Roda katut supala jelung-jelung laluncatan ngajauhan malah pok supala nyarita. Mang Roda mundur ulah pipilueun Mang. Cik supala bari jeleng luncat ngajauhan. Atuh para mitra sadaya Mang Roda ge teu cicingin gancang ngajauhan terus ngabandungan si gelap jeung si Burhan nu keur pakeukeuh-keukeuh. Burhan hayang tarung si gelap tetep nolak. Nu antukna der we tarung. Tapi tarungna pincang nu saurang terus-terusan nyerang. Sedang seorang terus-terusan nyingkahan panarajang. Malah jigana lamun teu boga niat sejen mah tangtu kabur. Tapi si gelap teu hayang mintalingitan Burhan. Lantaran tetela nu enggeus oge kacida hesena nyangan Burhan teh. Sakali waktu geblik-geblik Burhan nyerak bumi 3 kali. Jolat-jolat Burhan maju 2 lengkah. Gerakan lambat tapi ngandung tanaga nu rohaka. Lamun sabetan bedog geuna tangtu matak sapat sapada harita. Deulina seak Burhan ngablesur deui rek nyabet beuheung si gelap. Sakali ieu si gelap teu ngejat. Sakilat ngalugas bedog hiuk dipake mapag panarajang Burhan. Bedan terang 2 bedog diadu. Puricak kemang seuneu muncrat. Dampar leungeun Burhan karasa asa kasetrum. Pruk bedog Burhan murag. Nyempok itu Burhan ngaraneg heula. Terus colohok mata si meuteun neuteub kana bedog anu ngagoler. Lamun si gelap boga niat ngabinasa jigana moal kudu hese.
Harita keneh tinggal ngayunkeun bedog nigas beuheung Burhan, tapi bedog si gelap kalah diasupkeun kana sarangkana. Kebeg Burhan ngekebeg satakar kebeg. Manehna sadar geus balangah, kurang ati-ati dina nyang hareupan musuh. Tapi barang ret ngareret ka si gelap nu direret kalah kanyerenge seuri leutik. Ari leungeun geus teu nyekel bedog. Leng Burhan ngahuleng. Teu lila pok ngomong jeroning hatena. Tetela teu daekeun tarung si gelap teh. Naon hartina? Tapi lamun si gelap boga niat rek ngabina ka aing, tangtu babarieun pisan si gano teh. Tapi sanu nyaho teh pangoloan bungkul. Wah, moal diantap sia ku aing. Aing moal waka munur lamun sakabeh pangawasa aing can dibudalkeun kabeh. Tema si gelap si Burhan bari rengkenek masang kuda-kuda. Tapi samemeh gerak deui pok si gelap nyarita bari ngangkat leungeunna. Aduh, ngaso heula ngaso urang mitra ngaso. Para mitra sadaya si gelap harita nyarita. Gang Burhan, ieu tarung teh leuwih hade ulah diteruskeun. Mang mah teu hayang ngahamur-hamur tanaga teu puguh ujang. Ieu tarung sarua we jeung marebutkeun paisan kosong. Cik pikiran ku ujang marebutkeun naon atuh urang jarung teh. Marebutkeun kemenangan deuleu, piraku ku anjeun teu kapikir. Bener ujang. Tapi lamun ujang kabeneran jadi nu unggul, naon untungna pikeun ujang. Cing mang bere nyaho sakalian. Lamun aing unggul, hiji anak yen aing geus hasil ngabaktikeun hiji kabungan kanu jadi guru. Sajabat ti kitu, tangtu guru bakal leuwih nyaheun ka aing. Sakitu tujuan aing. Lamun kitu maka aya ujang. Teu kudu ku jalan tarung atuh. Sok leungeun manggala talikung. Sada setorkeun ka si Gunul. Pake ku ujang sebutkeun mang jawanan ujang. Tadi dinya ujang bakal menang pamudi tinu jadi guru. Tangtu mang bakal ngilu bunga. Sok geura laksanakeun ujang. Mang mah rela ngorbankeun nyawa demi ngabela kana cita-cita ujang gitu. Cek si gelap bari brak daku terus tungkul. Nempo kalakuan si gelap kitu leng Burhan ngahuleng. Amarah anu tadi ngagolak dina dada ngadak-ngadak pareum. Gawena nganeuteub we ka si gelap anu keur daku hareupeunana. Malah anu ngahuleng teh lain baengan Burhan. Dalah Supala jeung Mang Roda sarua pada ngarasa kaget. Jadi lapok Mang Roda nanya ka Supala nyarita alon hampir ngaharewos. Yang Supala, sah sebenarnya si gelap teh atuh. Dina jadi kitunya. Tadi babarengan jika nulayet pisan tapi nari ayeuna. Jadi papasean teu kaharti mang teh yeuh. Cek Mang Roda bari ngareret ka Supala. Gancang ku Supala dijawab. Mang Roda, ieu lalakon teh kuring kitu nyaho. Jadi lamun ngilik kana obrolan mah jiga nama Burhan teh anakna si gelap. Tapi Burhan teu nyaho nu sabenerna. Burhan teh jadi murid si Gunul, musuhna si gelap. Ngan jiga nawe Burhan teh kumaha atunya lah. Teu nyahoan yen si gelap teh bapana. Nu mata kitu jadi namang sajabat kitu tangtu si gelap hiji jalma nu luhur budi. Jembar pangaweruhna. Lantaran beda tina carita anana. Tapi pikeun nangtukeun bener henteu nama. Nya urang Badungan we saterusna. Nganu jelas urang ulah pipilueun mang. Jawab Supala bari neuteub ka Burhan nu keur ngahuleng keneh. Tapi kumaha lamun si gelap dipaehan? Apa dosa urang teh? Meureun ari sabab geus ngantep kana lumangsungna Rajapati. Sabab mangge tadi waktu rek nigas beung Burhan apa dihalangan? Sing percaya mang. Cek pamikir kuring mah Burhan teh moal wani maehan. Lantaran katara dina paroman beungeut manehna jiga nu ngarasa kaduhung geus camplak ka si gelap. Sok Bandungan ku mang. Emang ajujang tapi hari hate mang malah tetep we hari iwang ieu teh. Lantaran si Burhan teh yakin manusia barangasan. Cek Mang Roda bari neuteub ka Burhan. Nu harita geus mimiti ngarobah tangtunganana. Teu lila pok Burhan nyarita ka si gelap. Gelap. Nanaonan anjeun ha? Ayo nangtung sia. Lamun nya anjeun lalaki hayu urang tarung jeung aing. Aing mah teu hayang nyekel kaunggulan ku jalan kieu. Aing tetep hayang tarung heula. Ulah kitu ujang. Ulah kitu. Apaan tujuan ujang dengan sakadar hayang menang lain? Hayang menang pamuji tinu jadi guru? Keur naon make kudu tarung heula sagala?
Lamun dang Burhan kurang sugema ku jalan kieu sok tek-tek leungeun bapa nu ngan tinggal hiji deui. Tak ku jalan kitu tangdu ujang bakal sugema meureun. Cek si Gelap nyarita mang bapakeun ka Burhan, kebeg Burhan ngagebeg. Tar awakna ngageter. Tapi lain atoh ngageter sote ieu mah tina bakating ku amok. Kaentawang Burhan nyarekan ka si Gelap. Gelap. Nu gagabah sia nyarita teh. Aing memang keur neangan indung bapa deui tapi anjeun ngaku-ngaku bapak aing. Hah? Teu percaya saeutik. Cengkat sia Gelap, hayu urang tarum. Cek Burhan bari kep nyekel tak-tak si Gelap. Terus ditongtak sina cengkat gancang si Gelap cengkat. Manehna teu baha tapi teu ngalawan. Balah pok ngajawab nyarita tetep leuleuy teu kapangaruhan ku Burhan. Kasep anak bapa. Ulah loba pikir ujang. Cek bapa ge lamun ujang hayang kapake kudu jadi guru. Sok geura cangkalak awak bapa. Asana teh moal matak ngurangan kana kabungahan nu jadi guru sanajan teu tarung heula oge. Cenah eta ujang moal ngaku bapa ka awak bapa teu jadi perkara keur diri bapa mah. Dapon nu jadi anak meunang kabungan. Ngan samemeh awak bapa aja ku si gunu. Bapa teh hayang ngadenge heula pangakuan ti ujang. Yen bapa teh bener-bener bapa ujang. Tah sakitu ujang. Cek si Gelap para mitra bari nangtung hareupeun Burhan. Anggang nangan saukur sasiku tina dada Burhan. Ngadenge caritaan si Gelap kitu podigdig Burhan nafsu. Gero manehna ngagero. Ngagerowok para mitra jiga nu kasurupan. Setan sia. Si Burhan lain budak oleho deui. Rasakeun sia setan. Cek Burhan bari karawak nyekel kerah baju si Gelap. Tapi si Gelap teu gugup malah teu gerak. Kalakuan Burhan diantep wae teu lila sret, siut beret-beret. Parawak baju si Gelap rangsak di raradan ku Burhan. Rai dada si Gelap ngaliglag gebeg Burhan ngagebeg satakar kebek. Lantaran sakilat ku Burhan geus katempo dina dada si Gelap aya legok. Tar. Awak Burhan ngageroron-roncon para mitra. Tuur nyoroncon awak ngageter jiga nu kabudusan panon molotot teu miceup-miceup tungtungna brak Burhan deku sarta harita teh manehna ngahuleng bari nyarita. Waktos masih para mitra sadaya kumaha ieu? Nyaha Burhan teh ngaku bapa atau manehna kumaha ieu para wargi sadaya? Ieu mah dasar dongeng atunya. Nah, ini ge dongeng atuh para wargi. Judulna Musuh Warisan karya Piliksa.